Dek, asar rugi dipalak ku si Gopal. Dasar preman kampung. Kayalah ku urang wang lawan tuman teuing Gopal teh. Ai sia, tadi ge murungkut. Hehe, pan mana geus sieun. Tapi kade poho harga leunca omat isukan tanyakeun. Aduh. Aduh. Nah, itu dia. Sugan we atuh geus dijual mah aya hargaan. Heuh teh, Dek. Aduh. Dek. 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 Kamana sih kehed deh? Dek. Dek. Naon kana ya Kamana sih kehed deh? Ini kela. Capek aing teh. Dek. Oi. Si laing sugan teh ka mana? Store teh teu beja-beja. Mantap, udah upload. Ayo balik. Ayo. Bure. Punten. Tah iya badag keur setor. Punten. Kang Wijaya. Hah? Eueuh sudahnya. Saha eta? Jang, Kang Wijaya ka mana? Duka tuh. Reta Ujang keur naon? Budak tanya teh wakal lompat. Kan ka dia. Duh, euy Dek. Karasa pisan peuheurna hirup teh ku zaman ayeuna mah. Heueuh nya kekayaan kieu teh si Gopal jeung Malak deui. Heueuh nya keur maleunca sakitu-kituna beuki eueuh we piduiteun teh. Punten. Punten. Sada si Bakri euy. Bet datang deui. Tukang kiri di teh. Nyanyuk naon ieu laing? Teh heula nganjuk pacul jeung bako. Mangga kalebet. Geuning aya Kang Wijaya. Mang. Akun mana ge nganyuk. Tadi teh ka imah. Aya budak mau hayam. Sahanya? Sahanya? Nya nganyuk naon ieu laing? Harita nganyuk minyak sengit. Nya keur naon nganyuk minyak sengit? Harita keur aya si Kokom. Nya daekeun si kokomna. Boro-boro daekeun. Harita ge karek disambeurkeun langsung pingsan. Nah, bet besak kitu emang make minyak naon? Berat air mata duyung. Nah, bet nganyuk nu kitu. Eta peda aya gambar awewe geulis. Sugan teh pemikat wanita. Kalah cilaka we nu aya. Paingan ieu laing belagu. Tak geraba layar ieu. Kudu bingung ieu teh. Keur kaayaan kieu teh duit hese, gawe hese, sagala ge menihara rese nya. Ih, kumaha tuh ieu teh? Bener. Geus ka ditu ka dia ge sagala hese. Pur bisa ngale sungkul maneh mah. Hayang kawin ge menihara rese ieu teh. Karep ari moal mayar mah. Moal mayar we ngomong. Lain kitu. Tapi jauh, ketang. Cik atuh ilaing. Tukang ngider sugan aya nu mere nginjemkeun modal. Susuganan we atuh zaman kiwari. Kurusum kieu mah. Teu jalma gede, jalma leutik. Sarua pada ripuh. Cik datangan Mbah Jamal. Sugan we. Dinya teh meunang jalan. Da urang ge baheula basa keur lieur-liurna kahirupan. Datang ka Mbah Jamal. Da geus terkenal jelema eta teh. Preman baheulana mah, tapi ayeuna mah geus tobat. Sok datangan ku didinya. Sugan we meunang jalan. Butuh duit urang mah. Lain kitu. Sugan we maraneh meunang ilmu jeung teu meunang kabingung. Marah-marah bisa mere ka urang.
nya moal sieun kitu. Jeung sieun sagala. Dasar ke jelema adalah sangu. Lah engke jeung uing ka dituna. Heeh ah, ayo isuk. Geus lila dewek tinggalkeun terminal, pasar, jalan raya, alun-alun. Niat insaf tapi barudak lain naluturkeun ka dewek kalakah beuki marotah bejana. Subhanallah. Padahal munceng dewek ngilu tatanen sabeuneureun saseureun. Ladang pare, ladang hui, ladang sampe, lumayan keur kahirupan. Tapi barudak beki are dan haram jadah. Suatu saat ku dewek ek diteang deui ka kota, asa melang ku zaman ayeuna. Gusti nu agung, endahna alam ciciren ieu tapakureun urang. Dunya sagitu geus keung ayeuna teh. Kuring sok hariwang ka barudak nu di karota anu didikan kuring tiba heula. Kuring insaf diajak insaf kalakah marajalela. Alhamdulillah padahal mah ku kanikmatan nu dibikeun ku Gusti ya Allah. Insafna kuring tina jadi preman jalanan. Geus eueuhna naonan ayeuna mah. Padahal mah ku zaman ayeuna ulah saukur jadi jelema gede sangka. Kuring narimakeun kanikmatan nu dibikeun ku Gusti sanajan teu hirup di terminal. Di pasar ninggalkeun dunia-dunia hitam, dunia-dunia hideung anu pinuh ku kamurkaan, ku kanistaan. Geus karasa nikmatna dunya yaeuna. Ya Allah, ya Robbi. Lumayan ayeuna pangaboga, sawah ngeplak satungtung deuleu. Kebon, imah, gedong, sigrong. Kurang kumaha deui rezeki nu geus dibikeun ku Gusti, ya Allah. Nah, ari barudak marumul pisan nuturkeun dibere pangarah anu bener ngajalur jeung syariat agama teh. Padahal mah hirup ngan saukur ngumara di dunya teh. Allahu Akbar. Tapi dah heueuh panyangka batur mah dewek teh jelema baragaju, jelema urut jeger, urut nu nguasa berbagai kalangan, terminal, pasar, jalan raya. Nepikeun buntutna ayeuna kalembur ge masih kene loba nu sieun ku dewek. Padahal kuring ayeuna mah geus era geus sieun ku jelema satepak oge. Ciciren kuring teh geus hayang insaf, geus hayang ngabdi ka Gusti, geus hayang nunjukkeun syariat agama anu bener. Alhamdulillah Gusti, nikmat Gusti anu dipasikeun kalian abdi sing tiasa istiqomah. Tiasa ngajak jelema nu teu balener di kota jalujur sina malakmur. Sina aringet kalembur. Ya Allah. Geus teu karasa ieu waktu geus nyang seret. Panon poe geus manasan sirah sakedeung deui waktuna salat zuhur. Geus waktuna kudu ka masjid bebersih heula ka imah. Balik we